Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina ieu wengi Allah nuju ngalungsurkeun hidayah taufik ka urang sadaya. Nuju ngalungsurkeun kanyaah kadeudeung ka urang sadaya. Wirehna urang sadaya parantos raridho manah tiasa nyuntang waktos tina waktosna istirahat diganggu heula sakedap urang sami-sami gugunuk bekal ngadamel ceng-celengan kanggo bekal hirup urang dua lalakon deui anu bakal kasorang. Kahiji lalakon anu paling caket anu bakal kasorang di mana urang tos ngaraos teu betah di alam dunya da dipaksakeun ge teu ari ku aral jeung pusing we ya akhirna janten syariat teu damang bakat ku aral di mana tos teu damang kitu maka ku Allah dicabut we hirupna sabab watir diantep di alam dunya ge rariweuh wae itu nu atos-atos oge nu parusing mah dicabutan wae dialihkeun ka alam barzah. Bahasa Arabna maut. Ari maut teh sanes bahasa Sunda, bahasa lemes eta teh bahasa Arab. Segatna masdar. Tina mata yamutu mautan. Hartosna maut teh ngalih. Tu aya jalmi paeh aya ge jalmi maut na benten pae sareng maut jelas jauh ukuranana. Anu disebat paeh mah tamat riwayat dalamun pamening-mening mending paeh daripada maut jelas. Naon anu paeh sasatuan sapi munding entog hayam ngeri bebek rai totog hileud bajra kini-kini eta mah paraeh. Cirina pangna disebat paeh tamat riwayat. Duka urang dieu mah da elmuna parantos laluhur tebih tibatan abdi. Ngan abdi mah anu dipelajari semampu abdi teu acan menak katerangan di alam barzah malaikat nanya muning paeh. Itu sabab henteu maot muning mah paeh. Hartina paeh mah hirupna sebatas di alam dunya. Itu ari jalmi mah teu aya nu paeh tapi maut. Sapamenak pribados dina ajaran agama Islam makhluk-makhluk Allah anu aya kawitanana teu aya akhirna tilu golongan. Hiji makhluk Allah anu panjang umurna para malaikat teu aya bedana malaikat paeh. Zaman corona segitu ingeungna ge di alam dunya malaikat mah teu teurak ku corona. Itu. Kadua kitu-kitu oge jurig. Teu aya jurig paeh. Nyeribeteung ge tara. Itu. Katilu jalma ge sami itu nya aya kawitanana teu aya tungtung jelema sakali dijieun ku Allah taala hirup we ngan diantawis makhluk Allah anu tilu para malaikat bangsa jin jalmi nupang sarakah-sarakahna hirup mung jalma-jalmana teu aya nu ngalawanan kana kasarakahan hirup jalma. Itu parah jalma malah mata ku Allah diturunan Al-Qur'an kanggo mager kasarakahan eta. Pamenak pribados nuju diajar alif-alifan kapungkur yang minangkana mah meureun masantren
mimiti kurah koreh kana ilmu Allah diajar kitab Sapinah teh tahun 63 ngawitan muka kitab Sapinah pang alit-alitna kitab tu aya adina sajabi ti kitab Sapinah malah saur ulama anu ngadamana ieu mah kitab Sapinah upami dicontohkeun kana tuangeun mah sapertos sangu nu tos aya dina piring meunang nguah deui tinggal ngahuapkeun itu alhamdulillah ku jalmi ayeuna parah Sapinah ge sulit kagalina gitu nya sangu dina piring tos meunang nguah tinggal ngahuapkeun loba nu sasah malah seueur anu metakeunana nyiuk sangu dihuapkeun teh aya nu kana cepil nu kana irung malah jadi lapar itu ayeuna teh jang Abdi mempelajari eta tahun 63 pasantrenna Keresek Garut Limangan masih Garut Cikalama Sumedang ujung kidul Cileunyi masih Bandung Cibogo Palikalerin Lapang Husein pisan Pangamengan ka Lapang Husein Padalarang terakhir di Pleret Sempur Purwakarta liren ngadurukan Castro teh tahun 87 kirang langkung mempelajari ilmu Allah teh 27 tahun itu tapi kade ulah gaduh anggapan heubeul di pasantrena luhur ilmu na teu bisa sabab pasantren sanes gudang ilmu pamana abdi mah pasantren sanes gudang ilmu mah aya na di Allah pasantren hanya torikoh pasantren hanya tempat milarian ilmu nama di Allah ai dilungsuran hidayah taufik ku Allah bisa kana ilmu tapi lamun Allah teu ngalungsurkeun hidayah taufik parah bakal leuwih tinu teu pasantren itu sabab bijilan pasantren mah maling ge moal aya nu ngageunggeureurkeun era baturna ge kiai saya teh mah gitu leuwih parah tibatan anu teu pasantren itu jeung sok rada sulit dijang teh nu ngaji mah tatangga mah teu katingali salat subuh ka masjid ditatanyakeun kamana cenah mang yang geus 2 poe teu katingali ka masjid itu nya tapi lamun ustad teu ka masjid eueuh nu nanyakeun tak kitu kapelitan teh ada padahal cek dina kitab Sulam wal amalu bihi lil khosi wal ami ngakuna kana ilmu teh nu ngaji heula engke nu bodoh manuturkeun hari ayeuna mah ku kasarakahan jalmi kasiseuranana sadaya-sadayana di antawisna aya anu nganggo kana ilmu Allah teh leupas tina dirina batur we kudu alus teh pribadina mah kacau kitu nya mata kapunten anu kasuhun khususna urang dieu ka para alim ulama tiwantun abdi mah ari ngaos ka urang dieu mah ararisin ilmu nage teu saper triliun acan sab guru abdi nyebatkeun jang salila 27 pasantren 27 tahun di pasantren eta teh bismillah oge be na can ka tepi cek guru abdi kitu be oge can ka tepi itu naon margina ningali kana pidawuh Sayyidina Ali sahabat Kangjeng Rasul waktu sarita panganomna panggalakna da anom gagah itu matag Sayyidina Ali mah kamana oge tara ka kantun pedang salat oge melegrenge pedang Sayyidina Ali nya panjangna pedang Sayyidina Ali mah 38 meter
panjangna pedang teh rubakna 40 cm beratna 3 kintal setengah. Urang banyak butuh bedog gitu-gitu teuing mah sangeup teuing nek kumaha mamawana itu Sayyidina Ali mah eta teh pedang cocokan teh matak tara dipesat ku Sayyidina Ali pedang eta mah sabab hese ngenyangna panjang teuing kan pedah hideng pedang Sayyidina Ali mah asar cek Sayyidina Ali keluar we pedang teh muih we Pak di payunan Sayyidina Ali tak bedog ku kayung yuna ngantosan dipiwarang ku Sayyidina Ali cek Sayyidina Ali kabedog cik ulin cenah ka itu ka kampung cek-cekane hulu jelema nu tara salat masalah rudet itu eta pedang teh ngider daripada ceramah teh dianggap mah mending pedang Sayyidina Ali nya pokona mah nu teh salat mah nyahoon pedang eta mah nyaho buntung we itu alah aya pedang alus-alus teh inget kan Kangjeng Rasul Al-Amin pimpinan nu bijaksana saur Kangjeng Rasul li ulah kitu atuh beak jelema de kitu-kitu mah urang sing panjang ingetan hirup wae geus teu daekeun salat komo paeh arep-arepeun gitu ayeuna maranehna can daekeun salat buah isukan mah leuwih getol tibatan urang ta Islam teh ti Kangjeng Nabi mah kitu itu ulah jelema tara salat dipikang ngewa wah beuki jauh itu nu tara salat olo mun tiasa itu tungtun ke masjid kene sadaekna salatna ge teu kudu sarua jeung ustad da ustad mengaji nyerahkeun lamun teu bener ai jelema kakara ke masjid manu penting mah asal milu we sugan imam nongeng manehna mah centang alus da kakara nyahoon itu nya imam yang hareup ngulon manehna mah yang hareup ngetan untung milu ge itu dalam mun ngewaeun mah imam yang hareup ngulon burung dijejek sanes beda yang hareupna heupan can nyahoon itu beres awe salam bere duit teh gitu beres awe salam teh pasian ate kudu loba 100 juta we mus teu kudu dihaokan deui teh ngadenge bedug burung luncat gitu sementara ngolo mah gitu we itu da para tabiin tapi kang ngajerit ke sahabat lain cenah sahabat ai Gusti Rasul nyebarkeun agama Islam teh kuat ngasajerete cuma 23 tahun nyebarkeun Islam sadunya kok bisa nyebar Kangjeng Rasul teu aya nu dipaehan hiji ge aya nyebarkeun Islam nah ai urang dasarua ilmu nama ilmu Allah ngajak salat ka pamajikan weh kajeun menta cerai jeung tibatan daek itu ngajak salat ka tetangga kajeun pinah lemur we aing ribet ustad eta mah teu kok batur ngahuleng ngajak salat wae mental Islam padahal sarua kene nu Kangjeng Rasul ge eta itu tumaros tabiin ka sahabat kumaha carana seperti Kangjeng Rasul babari Islam teh diakui ku nupang bodona saur sahabat Kangjeng Rasul mah cara metakeun Islam teh takmimul quyud dua surut bitamsil diupamakeun ku para alim ulama nyebarkeun anak Islam ku Kangjeng Rasul lamun jalma dikadek ku Kangjeng Rasul malah alhamdulillah tapi lamun jalma dipasihan artos malah nangis tak eta pola nyebarkeun Islam ku Kangjeng Rasul matak sakilat Islam teh nyebar itu ulama ge seueur nu kitu ulama mapa upami dipasihan artos 10.000 syariat nama tipe pada jalmi song we 10.000 langsung ngajungkel ulama begitu jungkel saur ulama Gusti
atuh rahmat Gusti dilungsur-lungsurkeun ayeuna ka alam dunya mah mana kanggo bekal abdi jaga tah ulama teh eta. Alhamdulillah tah teori ulama deh itu manfaat di masyarakat. Masyarakat di basian artos 10.000 sami ngajungkel kawas ulama kreprek gitu masyarakat oge. Gusti atuh ari zaman kiwari 10.000 mamahi kanaon ta bedana teh belokna di dinya gitu ai ka Gusti nama sami piraku teu boga didileuan zaman kiwari 10.000 mah atuh ditilep-tilep dihuapkeun duitna ge moal menang nanaon ulama mah gitu jungkal Gusti atuh rahmat Gusti dilungsur-lungsurkeun ayeuna mah mana kanggo abdi engke kitu ulama itu urang oge di pasar teh 10.000 teh sarua ngajungkel kan kadituna beda gitu Gusti atuh ai 10.000 zaman kiwari marek mahi kana naon mangkaning anu sakola wungkul aya genepna nu kuliah 3 kitu encan urang hayang di pasihan 10.000 daerah balanya lagi mending diduruk we jeung tibatan dibalanyakeun kitu perbentenan antawis ulama sareng abdi lah nu bodo urang dia mau mungkin tebih tah urang teh jalmi makhluk Allah anu pang dimulyakeun ku Allah teu aya nu ngalangkungan mulya ka jalmi hiji makhluk oge sabab jabatan ti Allah teh anu pangluhurna ka hiji rasul 2 nabi 3 sahabat 4 tabiin 5 solihin 6 wali 7 ulama 8 malaikat 8 mah jalmi sesana eta mah tamat teu kabagian nomor teuing itu matak jalmi sesa mah sulit dibawa ka itu ka dieu oge diadanan ku ustad aya opatan ka masjid teh nya untung sakitu ge aya keneh ngaran-ngaran sesa sakapeung masuk beakeun itu diajak ku Pak RT urang bakti cenah mah usum hujan bayat teu babari ruksak teuing jalanna ka jalanna teh 11:30 lain digawe datang ka jalan teh ngawadul we itu dur we beduga cenah ayeuna mah usum salat bubar we paculna ge teu blok-blok acan da teu digawe itu ngan lamun nilai pamulya-mulya justru mungguh Allah mah pangmulya na jalma teh nyaeta umat Kangjeng Rasul anu terakhir itu sehingga Allah ngadawuhkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad umat anjeun mah nu pangakhirna di ka alam dunyakeun dipariksaana mah jaga bakal diheulakeun ku Allah taala aya eta kaleket-kaleket oge Allah nyahna naon margina umat Kangjeng Rasul anu iman anu Islam zaman kiwari darajatna leuwih luhur cacakan para rasul tos teu aya nabi teu aya sahabat tabiin solihin tos teu aya para wali mungkantun jenenganana para alim ulama ge hanya sebatas menghormati walau alam teu aya ulama moal teu mungkin sabab moal dunya ngadeg lamun ulama teu aya ngan kanggo ngabuktoskeun anak ulama sulit zaman kiwari dukanya rumput juga ulama sejati mah itu ya paling aya para ustad oge sesebatan ulama hanya menghormati ustad hanya menghormati tapi jalmi ayeuna masih keneh kariat masih keneh mampu ngalakonan kana salat bari cacakan tos teu gaduh pimpinan nya masih keresa rotinan masih keresa solawatan
matak Allah ge ngangkat derajat ka umat Rasul anu terakhir. Mudah-mudahan urang kalebet umat Kangjeng Rasul anu terakhir supaya ulah lila teuing di arah mahsyar. Itu capek teh di arah mahsyar teh. Arah mahsyar teh hiji padataran anu dicontohkeun lir upama diampar ku keusik walungan anu luasna teu tiasa diukur ku jalma. Itu teu aya jalma anu ka ditu nganggo senal atawa di sapatu. Panasna di arah mahsyar lir upama panon poe 7. Sanes aya panon poe 7 eta lepat makna. Rasa panasna lir upama rasa panas panon poe 7 dihijikeun. Urang cing alider di dinya. Sanu cing alider ajelma kagok we. Itu nu kagok mah gitu teh. Nya. Atawa nu agok-agokan. Eta oge kitu, sangsara di arah masarna. Sabados ayeuna we di alam dunyana, adunya majratul akhirat. Kejadian di dinya teh tergantung kumaha di alam dunyana. Giat di alam dunyana, cepet di arah masarna oge. Kaleket di alam dunyana, nyantai we. Itu upami aya muludan mah sapertos kieu ti jarak ti kajauhan we teh. Terus datang cenah mau balikna acan, teu acan baralik deui, tah eta jelema kagok teh. Jadi di akhirat nih gitu aya maju, aya mundur, aya maju, aya mundur. Adunya majratul akhirat. Itu aya nu make teori wae cah di matalabna rek dinu poe ke papada balik teu lagi teu kanyahoan kumu balik. Aya teh. Nya jelema rupa-rupa sarakah ban. Nah, keun sejarah Kangjeng Rasul mah nya heula da eta mah teu dibajakeun oge teu aya carekeunana. Itu ku alus-alusna ku mulusna Kangjeng Rasul sehingga soak ngabandungan kejujuran katulusan Kangjeng Rasul. Ngan samentawis urang kedah apal sejarah urang. Supaya naon sih ibadah? Kanggo naon fungsina? Nah aya nu nitah atawa hideng. Gitu. Sabab lamun ibadah karena dititah jalma sulit moal waka asup buku. Kudu muhlison, kudu ketulusan hayang sorangan. Alus jeung benerna eta mah teu jadi patokan. Nu penting ngalaksanakeun henteu aya dasar karena dititah batur. Sanajan dititah Allah pamana abdi mah teu keuna. Itu sebab pamana abdi dina sejarah urang selaku abdi di 5 meniteun deui urang lahir ke alam dunya tina patuangan ibu pernah urang ditepungan ku hakikat Allah. Allah nanya ka urang, ceuk Allah, hei jalma, saupamana anjeun ku kami dilahirkeun ke alam dunya, rek naraon anjeun di alam dunya? Nah di dieu kabodohan urang. Kusabab urang teu apal situasi alam dunya sugan teu riweuh kieu, teu kedah tuang, teu kedah diacu, manawi teu apal harita. Matak urang janji ka Allah, Gusti upama abdi dilahirkeun ka alam dunya, abdi janji sanggup ibadah. Tah ibadah teh tadina kasanggup urang. Itu barang bro lahir ke alam dunya ada kapungkur mabut teu acan rame-rame dokter teu acan rame bidan di mana aya nu ngalahirkeun teh sok kuparaji baheula mah matak barang lahir sirahna wae tina patuangan ibu nu pangheulana katemong teh paraji. Itu barang bro lahir ningali paraji di calana tah ngajritna urang mah harita itu ningali paraji di calana. Gitu gubrak dengek kalau Gusti geuning di alam dunya teh kieu itu dan murang kali lahir ke alam dunya mah jelema suci ari jalma suci alam dunya jeung pangeusina teh katingali sareana cacak lamun titah milang sireum nu aya di alam dunya urang nuju orok harita sanggup milangna
Yang naon jadi jelema suci teu apal bilangan sirum-sirum macan. Itu matak barang brai ningali paraji di calana teh langsung ngadengek. Entong aneh lamun urang kali lahir langsung ngajerit. Oh berarti eta ningali calana paraji. Itu. Walah Gusti atuh abdi rek ibadah kumaha geuning riweuh di alam dunya teh. Kedah dilancingan, kedah diacuk itu nya. Capeun meureunnan paraji nungguan anu ngalahirkeun ngopi we aya nuang opak cek urang kapungkur barang lahir ulu geuning di alam dunya mah kudu pucak pacok beuki soak we urang teh kitu aya nu putus asa Gusti lamun kieu carana mah di alam dunya abdi mah teu sanggup nuluykeunana mangga cenah Gusti canak deui matak aya nu murang kalih begitu lahir tilami langsung maut eta jelema putus asa daripada dituluykeun ka dituna teh jadi naon mending walaslu qawiyun asal suci balik deui suci kitu aya nu nyobian Gusti nyobian we cenah abdi sadinten mah sugan isukan mah moal loba ting tetenyoan itu sapoe teh kalah beuki loba tetenyoan teh Gusti ampun hos we aya nu 2 dinten aya nu 3 dinten aya nu sasasi ujung-ujungna soak nya ngarepan alam dunya itu barang nincak jalmi kapungkur ieu mah nya ulah disamikeun sareng barudak ayeuna da zaman abdi mah baheula istri usia 10 tahun itu masih kena seueur anu arameng di kolong bumi tara dicara lana bala tara aya nu jadi masalah ya nu kabungur mah kitu matak balegna jalmi teh usia 15 tahun keur dipameget naon margina 12 tahun masih kena ludeng teh dilancingan ameng teh biasa we jeung awe teh gulai boro-boro kaya sifat bogoh baheula mah itu naon margina zaman baheula mah katuangan ge teu pati bergiji jadi budak ge rada lila dewasa teh nu baheula duka di dieu mah nya terus kene ka aki-aki jalmi kapungkur mah teu aya bahasa restoran sangu bodas teu aya kapungkur mah nya pare oge cekape ku ditotogan lesot wae cangkangna syukur henteu kajeun nu baheula mah nya ditotogan we pelitna jelema huutna ge teu meunang ku hayam nu baheula mah teh nya totogan parena huutna dirawatan dipais teh bakatul ngaranna nya cek entok atuh kaingkeun huutna ge ngajedog aing ge beuki sarakah jelema mah nu baheula rencangna tara aya nu mencit aya mencit entok baheula naon sababna nyaah ka anak incu bisi salangsara tara aya nu mencit hayam jelema baheula kajaba lamun hayamna ku elu kitu ge diubar aber heula lamun geus diubar aber kitu kieu teh daekeun we jagjag kakarek dipencit hidung dagingna gedehna ge gitu kakarek dagingna dipasihkeun kepala putra cek budakna geuning kieu cenanya daging hayam teh pahit matak ulah hayang daging hayam oge kitu kalet baheula kapok budak baheula teh daekeun kana daging hayam deui da diberena nu ku elu kitu matak arawet ngingu hayam ge baheula kitu lumpat ka sawah tara aya anu ngala lauk cai belut tara jang anak incu kumaha jelema baheula lamun ka sawah ngalana teh anu kira-kira teh saranengeun nu ngarora naon atuh keyeupna anu baheula mah kini-kini kuang-kuang pokona mah nu ngarayap we jelema baheula nya kakasir kalege geus teu ngari komo siraru mah itu mata kakolotnakeun ge jalma anu begitu raes mah sisitan kulitna eta jelema begitu raes tadina gitu da badak teh apa puguh huut badak ditamih ku tu raes itu
Nah agamana Hindu Buddha baheula kitu we katuangan teh saya aya hoream ka sawah ka kebon ngarojokan eta usuk da baheula mah usuk teh ku awi eta teh bumi nalalai itu aya burit teh dirojokan maruragan dikeureuyeun teh lalai teh itu pajarkeun teh cenah lanong budug lain lanong budug beuki aja mah baheula nya mata kakolotnakeun teh dihudangkeun subuh teh sok kikiplik cedakeun hudang tadina beuki ting lalai ayeuna ge aya keneh anu diadanan subuh teh murungku teh mungkin anak-anak lalai tadina eta meni soak nya inju lalai akhlakna maksudna nya ayeuna sabehkeun jalmi ka hewan mah kan membadil kufri tina sebagian kakupuran ka jalmina mah tapi akhlakna itu ngawitan abdi ngaos kitab Sulam Taufik sebagian anu murtad teh sebagian keluar jalma Islam tina kaislaman teh nasbehkeun ngaupamikeun jalmi kasato itu tapi pas salah sagios guru abdi di mana murang kali di piwarang lila kalah luak liuk budak teh di piwarang ku guru teh cek guru ih si monyet nah cinta cek ilmu teu meunang nasbehkeun jelema itu kasato nah guru lamun amok sok nyebut monyet gitu teruskeun ku abdi atas dasar naon aingnya lain jelema sarua jeung monyet akhlakna monyet mah lamun keur maling cau digebah-gebah teh kalau sok luak liuk lain ini nah gitu budak oge lamun ditita teh kalah kicup eta jadi akhlakna ta urang mah nincak 10 tahun teh barudak baheula terjunlah setan turun ke alam dunia balap paheula-heula jeung indung bapakna jeung para kiai ustad ajengan ngelmuan ka budak nu kakarek bijil indung bapakna mah can ngajar naon-naon guru can aya kaserenan setan mah geus ngadidik itu secara teu langsung der barudak ulin jeung babaturanana alit-alitan ngadu karet da sanajan karet ge judulna ngadu gitu eta setan pinterna ngadidik jelema nu baheula ngadu karet ngadu kaleci nyoba baheula ngadu pangal main bola itu nek bola nek seuneu da main ti dituna tetep haram nu boga na saha iblis inung bapa can ngajar alif batasa setan mah geus leuwih ti heula ieu tah kapaneurian ngadidik anak matak balap antara umur ajaran agama jeung ajaran setan nincak kana dewasa manya atuh budak geus gede ngadu karet wae mah taekeun ku setan ngeureuyeuh kana gaple tah sesuai jeung umurna beuki naik sesuai jeung umur gaple remi gitu-gitu catur naik deui umurna taekeun deui saituna kana maling ngeureuyeuh iblis terus ngeureuyeuh kabedenakeun kana mabok gitu budak kemujeuna resep main resep ngadu kakarek diajar alif be teh nya neungar atuh ta ieu kalambatanana itu kan untungnya urang boga modalna mah eta wungkul kanggo tahapan urang mah cek Allah bakal dipariksa pangheulana itu dipariksa pangheulana lamun kanyahoan gagal pangheulana ka neraka ge gitu jadi tiheula deui itu pariksa pangheulana loba salah ka neraka itu umat Nabi Adam can ka neraka dan can dipariksa umat Kangjeng Nabi bang geus ngalalep tiheula itu engke geus tutung ka kare umat nu sejen nah gitu hati-hati
saha ieu teh anu gaduh pokal ngayakeun sejarah kelahiran Kangjeng Rasul teh itu sering ti kapungkur ge sok nguping muludan rajaban ai ditaro saha nu gaduhna teuing kade nah Bapak Ibu sadayana agama Islam alhamdulillah mudah-mudahan sing diangken ku Allah nya sareng isbit ulah nyebatkeun moga-moga we sing ditingkatkeun iman Islamna Allah tong lalawara teuing urang mah isbit teh moga-moga sing tetep iman Islam urang ti dunya nepi ka akhirat mantong ditaek-taek moal ketenagaan itu diberi rukun Islam aya 5 ge lolobana mah teu itu sabaraha hiji rukun Islam teh Bu aya sami Bapak rukun Islam aya 5 eta teh rukun Islam aya 5 teh saur saha cing aya nyaho nah Allah nyebatkeun rukun Islam aya 5 nah Rasul nyebatkeun rukun Islam aya 5 ulah nyebatkeun rukun Islam aya 5 teu puguh nu bogana cing saha nu nyebatkeun rukun Islam aya 5 pamenak abdi di zaman Kangjeng Rasul sahabat naroskeun ka Kangjeng Rasul Gusti Rasul ari aturan hirup abdi nu bisa nyalametkeun abdi dunya jeung akhirat naon bae tingali nasarasapina diwaler ku Kangjeng Rasul qiraatus syahadataini wa aqimus shalah wa atuz zakah wa saumu ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila henteu nyebatkeun Kanjeng Rasul rukun Islam teh aya 5 ka hiji 2 kalimat syahadat henteu ngan nyebatan qiraatus syahadataini wa aqimus shalah wa atuz zakah wa saumu ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila dihitung ku sahabat ternyata aya 5 jadi nu nyebatkeun rukun Islam aya 5 teh sahabat gitu tiba heula nyekel Islam tinini urang keneh nyaho rukun Islam aya 5 teh nyaho nu bogana aneh urang aneh tah itu eta pamenak abdi nu nyebatkeun rukun Islam aya 5 sahabat anu nyebatanana Kanjeng Rasul teh nyebatan hiji syahadat 2 salat Kanjeng Rasul teh itu diberebetkeun nu milang sahabat Rajaban muludan ayeuna memperingati Maulid Nabi saha nu gaduhna itu atas dasar naon pangna urang memperingati Maulid Nabi saha nu gaduhna Bu duka nyaah ting lu muludan teu orok nepi ka huisan teh nyaho nu bogana anu gaduhna ureyan kelahiran Kanjeng Rasul teh ulama itu nu gaduhna teh ulama tahun 300 Hijrah para alim ulama saalam dunya ngeluh ulama saalam dunya lamun dicontohkeun ka masyarakat mah muriang Pak saur para alim ulama tahun 300 Hijrah Gusti abdi nyepeng agama Gusti teh tos teu gaduh pingpinan teu gaduh bapak Rasul teu aya nabi teu aya sahabat tabiin solihin para wali tos teu araya nu aya ayeuna kantun para alim ulama boa-boa upami golongan abdi para alim ulama dicana ku Gusti dimaotan ku Gusti ingis teuing Islam sapat ti alam dunya eta kakeung para alim ulama naon marigina upami jalmi di alam dunya tos teu aya nu Islam hiji-hiji acan langit mah ngarempeyek ayeuna oge lamun para kiai ustad ajengan nyarangemkeun bahkan jadina kiamat hancur bumi langit teh dinten Jumat tapi lamun penting ieu geus teu aya nu Islam hiji-hiji acan moal tulus Jumat teh na Kemis wae
gitu. Eta kiamat jadina kemis gitu. Tapi lamun sadunya ayah hiji wanu Islam dunya kuat kene, langit kuat kene. Ta eta kakeng para alim ulama tahun 300 Hijrah. Punten-punten lain dah kabur ya nya ngukur logikanya Pak. Ya. Ayo model urang mah teu sarepuh kieu. Itu kiamat oge teu pati keung teuing urang mah. Hirup geus subuh lila bawa ka pengajikan geus satengah wuru ka sawah ka kebon pe ka dongko papada kiamat ge breg lah. Gitu. Ieu walalatir kanu ngarora. Anas diingu ti orok nepi ka gede payu encan kiamat manten. Itu jadi ulama watireun kanu teu parayu eta teh. Harita watak tahun 300 Hijrah ulama salam dunya musyawarah kumaha carana supaya Islam ulah dugi ka teu aya teu ieu alam dunya. Sabaralami musyawarahna sakedap mung 25 tahun musyawarahna. Itu ngamusyawarahkeun naon, ngamusyawarahkeun kumaha carana supaya Islam ulah teu aya. Nya sepakat salami 25 tahun sepakat para alim ulama ngaguar ngagali sejarah kelahiran Kangjeng Rasul. Sanes bae lahir ke alam dunya tapi lahir tina kholi kana makhluk, lahir ke alam dunya dugi ka tanggung waler Kangjeng Rasul jaga di poe kiamat. Sepakat? Liren wasasasi musyawarah nu kadua sami 25 tahun Pak musyawarahna. Ngamusyawarahkeun naon? Nampung pendapat-pendapat para alim ulama. Saur pimpinan ulama, coba pendapat anjeun nu ka kuping ku anjeun kumaha lahirna Rasul, saur ieu kumaha, saur ieu kumaha. Ulama salam dunya masing-masing ngajengkeun pendapat. Eta nami musyawarah. Jadi musyawarah mah sanes kumaha kuring. Setiap jalmi nu gaduh pendapat ditampung 1000 pendapat. Hijikeun ku pimpinan sing jadi hiji pendapat, nu hiji pendapat dilebetna 1000 pendapat. Eta itu aya we sejarah lahir Nabi tahun 350 Hijrah. Itu ditampung pendapat. Liren sasasi musyawarah nu katilu Pak sami 25 tahun. Nanaonan musyawarah anu katilu saur ulama perkara anu ditalar sakali waktu sekeuna ku hilap. Tapi upami diserat dina hilapna ge bakal aya pilarieun. Nyuhunkeun kesepakatan ulama ieu sejarah lahir Nabi teh bade diserat. Sepakat diserat teh eta. Sejarah lahir Nabi teh sabaralami nyeratna 25 tahun. Itu muncullah kitab nami. Nah, kitab Dardir aslina. Istirahat deui sasasi, musyawarah deui anu terakhir sami 25 tahun. Nah, naonan musyawarah anu terakhir? Mutolaah bahasa santri. Ieu kitab teh ditalitian deui. Bilih aya nu kalangkung, bilih aya anu kirang, bilih aya nu lepat, kitu ditalitian ya kitab teh salami 25 tahun. Jadi ayana ieu sejarah kelahiran Kangjeng Rasul teh kenging musyawarah ulama 100 tahun. Muncullah kitab Dardir tahun 400 Hijrah. Sebar luaskeun ku ulama dina waktu sarita ngaluarkeun kitab Dardir di kemasyarakatkeun teh kirang berlaku kirang seueur penggemarna nu saranengeunana. Maka digali deui ku ulama kenging 25 tahun muncullah Dardir nu kadua namina Al Berjanji. Eta alhamdulillah tos jadi berjanji mah disebar luaskeun teh ieu seneng itu alhamdulillah tadi kersana kesepuhan
itu mimpin di dieu di payeunan urang sadaya masih keneh nganggo. Mudah-mudahan anu aranom oge terutami para remaja anu ngagaduhan pokal ieu takziman, mudah-mudahan abdi berharap sadaya umat Islam al berjanji ulah dugi ka ditu ayakeun salami dunya ngadeg berjanji aslina sejarah Kangjeng Rasul itu naon margina al berjanji meuni sareneng sabab dina al berjanji mah seueur nada-nada nadom-nadom bahasa santri jadi kunadom eta jalmi teh saranengeunana sholawat lamun sholawat pokok jalmi seueur anu haruninga komo urang dieu manda seueur ulama pasti masyarakat oge pada terang innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi kitu banyak diuningakeun ku para kiai saenyana Gusti Allah sareng malaikat Allah maraca sholawat ke Kangjeng Nabi teu aya nu nanyakeun mana sholawat Allah nya itu mana buktina sholawat Allah nya teh bari jeung teu paham teh ya padahal sholawat anu ku Allah teh sok diarango ku urang dilebetkeun ku Kangjeng Nabi dina netepan eta saur Gusti Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kaita salawatnya teh terus dikelola ku para alim ulama dan tejiga salawat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi didamal kalimat apa itu wa rahmatullahi teh rahmat Allah bahasa Arab nu paling pokok soli dijamal di kata awal jadi sallallahu alaihi wasallam tina assalamu alaika assalamuna jadi wasalam itu cerdasna ulama baheula ya tina assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh teh jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ponokna eta itu teras kabeh dienakeun supaya langkung resep deui jalmina teras dialukir aya bahar towil aya bahar basit eta teh kenging ulama setiap lagu teh aya ulama nah ulama syair teu bisa direkayasa ku urang basa keunaheun muncullah sholawat badar salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah alhamdulillah barokah etanya Pak itu anu tolabul ilmi tadi najag-jage nguping sholawat eta mah langsung hees ngeunaheun kitu ngeterek terus tibra itu untung aya malaikat di langit kahiji nya ayeuna teh malaikat Jibril teh Pak nuju di lawang langit itu kukurilingan mah ti lohor keneh itu sabab urang dieu ngaguru suarana tembus ka langit cek malaikat nah eta di lumur eta meuni undur-undur teuing sing horeng panitia ngumumkeun yen engke wengi bakal aya peringatan Maulid Nabi mata cek malaikat nek tolab ngan ditingali lokasi nah teu aya kanggo calikna malaikat teh sabab malaikat Jibril teh sampeana teh dampal sampeanana sabulahna teh 14 provinsi janten upami tolab ka dieu adui jeung mubalikna ge ka idep gitu nu mawi ayeuna teh aya we di lawang langit malaikat Jibril teh aya jangjangan belah katuhu 70.000
belah kenca 70.000. Lamun jangjang malaikat Jibril diponcorkeun ke alam dunya, ieu alam dunya bakal bunyi ku salamar jangjang malaikat Jibril. Mudah-mudahan ulah ka dieu nya. Paur ai ka dieu kikiplik. Walah, ajur alam dunya. Gitu. 2 kali 70.000 atuh. Moal aya jalma mampu. Ayeuna teh nuju di ditu. Di asar malaikat Jibril di lawang langit terus ngaoskeun istighfar, mangnedakeun hampura ka jalmi anu nuju thalabul ilmi, anu nuju memperingati Maulid Nabi. Amin. Istighfar malaikat teh makhluk suci. Sadaya nu aya dina lingkungan peringatan Maulid Nabi nuju didoakeun ku malaikat Jibril tiasar keneh. Ngan pedah aneh nah jangjang malaikat Jibril mah awas aya mataan kitu wungkul kagetna. Nah aya mataan kumaha anu aya dinu poek mah teu katuruban tak kitu wungkul itu cek malaikat sugan teh wasiat di dinya kitu mata kampura kanu aya dinu poek kitu teh kadileueun ku malaikatna kitu eta malaikat Jibril teh jangjangna wae geus sidik itu kanu poek mah poek weh itu nu carang weh mata kade sing aya kebijakan kepanitia di mana aya peringatan Maulid Nabi Rajaban caangan nu parawek teh bilih aya nu tolab nyumput leuheung we katingalieun ku malaikat ulah sok awas nu gemes gitu panitia saja mah eta bogan cicingnya ge di nu poek sidik malaikat ge sudieun kanu poek mah saya jurig tah malaikat teh ade mata kerawaseun dilebetna berjanji teh sejarah lahir Rasul sanes bae lahir ka alam dunya ti awal didamel makhluk partemak pang payun-payunna. Itu manawi sami sareng pendapat abdi ari Gusti Allah ngadamel jalmi sanu pangpayuna Pak Nabi ada wajahna diajar ngaos uihan deui kitu nya karena ilmu Allah mah kudu ngaji gitu. Allah ngadawuhkeun ngan ayatna teh dilebetkeun kana Al-Qur'an ayatna dina hadis qudsi itu saur Allah laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami muanyieun bumi langit sawarga neraka sanajan Adam ku anjeun upama Allah teu ngadamel Nabi Muhammad. Pang payun-payuna buatan Allah teh Kangjeng Nabi Muhammad. Mung teu acan nganggo wadah, teu acan aya cangkangan seperti